di Nabi Allah 40 tahun malah tikur anomna keneh Nabi kurang Arab diberi gelarna Al-Amin, orang yang amat sangat terpercaya. Jujur Nabi amanah, santri hayang kawe kedua dulu kasep jujur amanah terpercaya. Bani barang yang diterima tapi kata amanah itu jujur ari hidup cenah gawe naon cenah alhamdulillah abdi mah kerja sama sareng Pertamina. Bayangan pimito haeunana yang calon mengantu teh gablek pom bensin dibuktikan dengan ngejar bensin dina botol sisi jalan bener dari kerjasama nanam tapi dina jualanana lain pom matak sok didoakeun ieu santri sing parawas yuswa hasil ilmu sing istiqomah sing barokah gabdahareun makasep tong riweuh dari jaminan Allah termasuk bahwa pemajikan jaminan Allah anu kuring sok dibaca mengaji kebelah dia ustad kiai tong bab dahareun bab pemajikan geus beda jeung hansip jeung nu bodoh kabeh gareulis nya orehan ti kiduna sareng Tegal Buleut ti Kaleres Bogor ustad kiai dengan pemajikan gareulis naon boga ilmu curang dicukang geuning dewek pernah nempoe ustad pemajikan goreng teh teh mah apes mutak insyaallah sing hidmah ka guru akhlak pake guru deh guru merek ngaji guru urang senal aman bisi ka tinca ngalogat ba urang yang utawi iku soko sawiji jeung sajabana can puguh aya menang berkahan eta mah guru senalna dikandungkeun cokot urang aman geus Pencek jelema mah eta amal teu sabaraha tapi di akhirat mah istimewa munggu Allah. Panaya pemuda diponis jadi ahli neraka lantaran pinuh ku amal salahna. Dicicek teh ku malaikat rek ka nerakakeun teu mangga jebur kalah ka beuki pageus, sepak kalah ka nancep, complokeun kalah ka pageus. Mesti cenah ieu budak teh pinuh ku amal jahat matak diponis jadi ahli neraka. Tapi naha cenah ieu rek dicoplokeun teh kalah ka beuki pageus. Cek Allah maneh moal apal ieu budak boga amal istimewa cek manusia teu sabaraha tapi mungguh kami istimewa wajib ieu budak salametna dibuka teh saeutik amal cek jelema teu sabaraha jelema alim ustad kiai ajengan rek ngaji senalna rek kahujanan dipangiuhkeun eta pamuda teu tulus ka neraka ieu brok pangiuhkeun senal dewek digale dikejerokeun ke puguh merukan lain pahala boh didinya gede kan keticaknya astagfirullahaladzim manusia coba tuh kan di hari wani masuk galai tak makin senang disesuaikan dan nyaho cicukang membelok karena gigit tapi cek jelema mungguh kuring dari merek ngaji ke kota emot 2 mingguan ke Pengger di Uluman ke Bandung semakin senang ngaji kami siapkan sepatu beri semir hera ke mana ke Bandung di garasi ini beri ke mana cara ngaos ke Bandung di gagak mungkin sepatu ini berangkat lebet di Padalarang arah Batu Jajar Cililin Cimareme ke Gunung Halu ya kan di Gunung Halu cing teh ari ka desa benda terus caket karena pengersa Kang Haji di rumah 2 jam deui mopai perkebunan mopai kehutanan tapi ka jalan sapaseun orang kecamatan Lonengan ahli we hate sugan ieu jadi saksi sampai kiamat eta we balas ku jolok teh balik ke ditu subuh teh kakarep nepi ka Padalarang bari ku jauh mata kitu tapi eta ceng celengan ke tengah Rasul mati Mekah ke Madinah 500 kilo bari diudak ku musuh kurang lain nak balik datang disambut disuguhan balik peuyeum hasil moe di bahanan meureun make kudu Rasulullah karena aya balik rumah Syekh Dumeh geus laku diondang jalan goreng tika di panggung mutruk hayu setengah jam ngebahas jalan goreng cekuring atau usia maka disanggupan
sok jelema teh loba error di dinya entong bicara akhlak bicara batin kelaanan bicara dohir bicara akhlak mah teh kerting nganterkeun kopi di subuhan akhlak kitu nah sok carana maksudnya sebatas cengat ngamal deh bah lo pakai itu noyong jadi apa mau ngebaca kopi bisa nganteran ke dia diinum pan halal bener. Nabi mah hijrah ke Madinah 500 kilo ngangdeng mapai padang pasir tinggal di Mekah ke Madinah 500 kilo Sukabumi Semarang Nabi di jalan 10 tahun Nabi di Madinah 13 tahun Nabi di Mekah berjuang plus 23 tahun sukses pas 63 tahun Nabi menghadap ilahi Rabbi intibarna lamun urang umurnya intibar karena usia Nabi 63 tahun hai umur urang petinggi 62 tahun 11 bulan 28 poin rek sabaraha deui maka cukup dengan kematian sebuah pelajaran almarhum Abah Haji Muhammad pupus pelajaran kurang nunggu giliran enak batur pagisukan kurang terus ada estafet mapai terus mau bisa ditolak disugan ke jabatanana ieu mah kepala sekolah kewe mawatna teh mau terus waktu nu dijangat teh maka nu maot teh cek dina Quran dua kategori hiji datang nama malaikat teh bengis bari nyabutna lagi keras wan naziati gharqa demi para malaikat pencabut nyawa keras kelaunan tapi aya nu kadua wan nasitati nasto demi sumpah malaikat pencabut nyawa lembut eta teh kitu teh gumantung kana amanah kada sok tingali jelema nu sakaratul maut kuliah buncelik malah bika tutulayahan imah teh kasaba kabeh cungkol jurang adu belajar imah dapur wc kasaba kabeh pokokna teh namprak we kieu cek batur teh baca surat rodu teu maot kene yasin angel oleh palakiah keprakan cenah ku daun kelor oh kira eta jelema akidah tadi nyimpang gitu nya malaikat rek sieun itu ku daun kelor geus dikeprakan teh masih kena tulayan mata burial pencelik tadi teh mongkeun datangna malaikat teh serem pikasieun da hirupna teh pati bager mata kuan naziati gharqa kebiasaan ieu we namprak cek baturna si eta mah sakaratul maut ieu teh cenah tong diasinkeun tong dirodukeun komo dikeprakan ku daun kelor tempo leungeun apa nangkap ke sakarat eta teh kebiasaan ke hirupna cer duit 1000 cokot tegan kalau leungeun kerewok hese pae oh musuh buta eta maksa teh paehna teh kitu wan naziati gharqa nu kadua wan nasitati nasqa sumpah demi malaikat pencabut nyawa nyambutna teh lembut ringan malah mayitna lagi sarana serenge keur sakaratul maut malah tingali salah satu ciri mayit urek bahagia di dieu teh karinget bararijir beri loba nempo ka kanan ieu mah 40 dina kabongkar ibados di Gunung Ngaos wajengan pimpinan pesantren perbatasan Sukabumi Bogor santrina hampir 1.200 kita jengkoli ngobrol malam Sabtu ningang kue Sabtuna mau kita memeh mau dasar soleh kamajikan keluarganya abi teh rek maut teh ayeuna lantaran nu ngajemput tu tingali marake jubah sorban hejo ngan di mana ke 40 mun 40 teh cenah sewal tahlil jeung pengajian yang pangajikeun ku sobat wajizah mohon ada kuring ketinggalan ya Allah tari umur jeung eta hotna nu saleh mah dihampangkeun sarana sareng batak ieu manoba nu ditutup oge masih gede buncelik matana teh malah bengok ngeleo jiga we ngelelan pamajikanana
malah majikan utang lahirna ketika ajrak-ajrakan mung ditinggalkan akang teh tega-tega deui make tega abdi rek jeung saha nu rek mangusahakeun ti mana abdi rek dahar geus rusak deui ashadu da salaki aya ge pan kadaharan mah lain ti salaki sekali waktu leres ibu ngahadiran kana maulidan ku panitia dibagi besek datang ka imah besek dibuka celebek di dahar ti salaki lain hanes matak tong ribuh-ribuh teh ayeuna ulah kabaralik ku panitia bagi besek isi teh datang ke bumi dituan pan sanes ti carog kumaha tuh supaya urang sadar yen maot geus deukeut ka Imam Ghazali mere bocoran cek Imam Ghazali salah satu ciri jelema tanda rek maot di 100 harieun deui bada asar menggigil karasa beda jelema tina mastaka parat dikana sampean sok raraoskeun 40 poe kemudian 40 poe deui ka maot datang deui pada asar cek Imam Ghazali tina mastaka parat kahandap tiis dengan sampean menggigil bisa miwun deui pitilu poe deui cek muhadir makaling tadi urang ngabada asar ngarasa kitu teh arep eta mah Imam Ghazali bere ciri kitu ta Rasulullah ge kitu sumping maka maot didampingi malaikat Jibril nu nyambut Siti Fatimah Gusti Rasul aya nuju tadamah dongkap kanjeng Nabi Nabi ditaros maka maut anjeun datang ka dieu tujuan rek jarah ka kami atau rek ngejemput roh kami kumaha cek malaikat maut hiji abdi jarah kadua abdi ngempant ti Rabbul Alamin ti urang ngejemput roh salira Gusti nu mulia kitu ge Gusti manawi ngawidian tinggal saya ini ge mapan keur ngebel kurwe dina kula dicat ku malaikat Cenah da beli mah musib sukuh ndak musib teu dicari musib mah ngancara sistem musib lauk di darat lepaskeun tungguan coba gara pikiran pan batur ge mata di usepan teh ngarah ka darat ari geus di darat kalah ka dilepaskeun cager kitu keur di posrona tur ngapalot dah kehidupan ini dicatat ku malakal maut Rabbuna karim naudzubillahi min moga-moga urang ku Allah sing dimautkeun dalam keayaan urang eling da batin teh linghas we ajengan diajak bager padahal umur geus 54 seselke nafsu sirik cek tadi ge dunia hayang kapimilik ku sorangan hayang nafsu padahal nu di dahar mah biaya hirup murah nu mahal mah gaya hirup leres teh gaya hirup mah nini ibu tuang enjing jeung sonten cekap paling banter 20 ribuan biayana lalaki termasuk kuring dahar sakali ngopi 4 kali rokok 4 bungkus murah gaya hirup nu mahal biaya hirup nu mahal mah gaya hirup emak tapi kan ngadat kasalaki hayang kongkorong segede pacul suliper cenah kang tuh tingali pemajikan kades ting tina BLT ting tina naon cenah di ka barat ka timur nu fitnah ka kades 24 karat cenah teh mas family meuli lagi akang abdi rek nuntut 24 karat wios nu 21 karat sabar gitu mah engke geus ya saragam sakarat gitu gaya hirup nu mahal mata pas Kangjeng Nabi diuniakeun malakal maut rek dijemput Nabi wasiat an-nisa ittaqun nisa awewe jaga awewe Nabi rek pupus awewe ku Nabi diwasiatkeun kalau sabab datangna Islam teh Islam memuliakan ngajaga kehormatan martabat kaum awewe paname Islam datang kaum awewe teh murah burusut lahir pigeliseun ka karak dipiara burusut lahir pigoreng patuteun di ruang hirup-hirup ruang koropes ngaranna wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib apabila kaum kafir jahiliyah diberi kabar gembira oleh Allah dengan lahir bayi perempuan lain ngarasa bunga tapi dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib beungeutna geuneuk meleuk persis ibarat besi atah beuleung
tinggali pigoreng patutun di ruang hirup-hirup ruang koropes sekarang berusut lahir pigerisin kakarak dipiara ayum siku ala hudin amyadus suhu piturab dipelihara bukan untuk mulia tapi dipelihara untuk diperdagangkan dikomersilkan dewasa nus ABG tangtungkeun dina akuarium bancataranya lalaki buaya darat liwat kita rek kawin gininya supaya simbol mawa roti buaya tanda yang buaya mah setia namun dicai namun padarat punya buaya daratnya awe mahal malah saking kumahal sakujur badana orang cek agama punten ayo urang mah sok salah sangka batur maafi ngarasa dimahalkeun ku Islam diraksa marake cadar ngajak jelema saliwang tong deket jeung si eta teh pemajikan teroris batur mah make cadar teh afik sakujur badan orat teu halal katingali ku lain mahramna barang mahal urang malalaki barang murah kasep patak teu diilmuan mah malah hargaan sok awewe wayah sakieu padieu teh lain sore geus peuting leres teu percaya mah tempokana jam tuh jam 11 awewe wayah sakieu jam 11 ngagoler di pos ronda kira-kira geujeuh moal geujeuh naon sabab barang mahal barang pecah malah cek RT ieu bapana ku kula ngajar tepi ka eueuh ka keung barang mahal tepi ka dimumurah ngagoler di pos ronda barang mahal barang murah urang lalaki santri perek ngaji di pesantren ngagoler di pos ronda bobor jam 11 jam 2 balik teu make kaos-kaos acan kumaha cek RT jeung Hasim nempo ieu budak luar biasa tahan tubuhna tapi kata asup angin-angin acan traskeun jam dugi ke subuh barang murah matak an-nisa ittaqun nisa awewe jaga awewe as-salat 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 salat nu diwasiatkeun naon nu pangheulana dihisab jaga salat taka meneladani karena salat Rasulullah cara praktek tina abdas nu tadi salat awal waktu sanajan jam 2 sah tapi nu di hadapanna Allah cacak nu dek sangarepan bupati oge urang teu wani telat waktu ummati 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 bubur si Kangjeng Nabi ya Allah Rabbana Karim perjuangan Nabi orang nu paling termulia tanpa lahir Nabi belum tentu aya cucukan tanpa lahir Nabi can puguh aya Indonesia karena kabeh diciptakeun tina nuriyah Kangjeng Nabi matak kusabab Nabi jambal tina nuriyah Nabi teh kalangkangan naon sabab kalangkang teh patina cahaya ai cahaya bijilna tina caang caang bijilna tina panon poe panon poe na ge tina nuriyah Nabi matak teh kalangkangan mun pipis Nabi teu membekas boro-boro tepi ka bau tapak pipisna kitu aya oh kurang can paeh mengidap gula darah eta kiih teu diseblok baru diriksakeun 10 menit kemudian kira-kira 17 rombongan sireum datang tadinya kabeh Nabi mah teu membekas bubus eta Kangjeng Nabi teh pas genap usia 63 tahun menghadap ilahi Rabbi ngaji mah ieu sajam satengah Kangjeng Nabi pupus beak caritana lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh